simkuring Bunga Nursadia dina acara Warta Sunda Bolang TV edisi Salasa 27 Februari 2024. Kota Kembang anu kasor endahna teh can paseep nyediakeun tempat wisata anu unik. Salah sahijina aya di Tanjung Wangi. Cicalengka nyaeta Cicalengka Dreamland. Kukituna dina deungeut ieu rekan simkuring baris ngajak pamirsa sadaya ninggal keindahan anu aya di wisata eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun wargi Bolang TV tepangkeun wasta abdi Nazala. Abdi di dieu nuju aya di salah sahiji tempat wisata anu aya di Tanjung Wangi Cicalengka. Nah, nami wisatana nyaeta Cicalengka Dreamland. Tempat ieu nyadiakeun kaendahan alamna. Kusabab nyieun tiis ceuli jeung herang panon anu ningalina. Cicalengka Dreamland katelah konsepna. Kusabab ngangge konsep syariah. Beda jeung wisata sejen. Kabuktian ngabogaan konsep syariah teh salah sahijina dina spot foto anu ngandung makna. Kusabab dina unggal spot foto pasti aya disisipkeun makna atawa arti anu nyieun pengunjung nu datang ka tegur. Salah sahijina nyaeta spot foto ayeuna anu diibaratkeun kahirupan urang anu teu tangtu. Bukituna urang kudu tuluy muntang ka Pangeran Nu Maha Suci. Lamun ditingali dina kasang tukang dibangunna Cicalengka Dreamland teh diresmikeun di tanggal 1 November 2020 jeung ngabogaan tujuan jang ngedunan modal nyieun pesantren. Bukituna eta alasan utama Cicalengka Dreamland teh ngaboga konsep wisata syariah. Akses jalan ka wisata ieu katelah oge hesena, tapi pasti kabayar ku endahna pemandangan, unikna wihana, tur fasilitas anu hade. Tuluy saya ngebogaan spot foto anu miboga ti jero Cicalengka Dreamland oge saya dina wahana wisatana. Sasajina nyaeta Flying Fox. Flying Fox di dieu kasur pisan panjangna. Sabab Flying Fox di dieu ngabogaan panjang kurang leuwih 760 meter. Jadi wahana ieu teh kasur Flying Fox pangpanjangna di Indonesia. Keamanan nage kajamin. Sabab ngaminggu para pegawena sok dicek alat-alatna. Sahiji contoh nyaeta unggal bulan sok aya pelumasan tali slim wahana Flying Fox. Hilap oge area wisata anu lainna sok dicek taliti unggal minggu. Jadi sayan pengunjung sabab jadi datang ke tempat ieu oge teh hilap bisa apa naon bae anu kudu ditedunan lamun hayang deukeut ka surgana. Sabab bakal kadukung fasilitas pelayanan anu hade. Kabuktian dina wawancara sang saji pengunjung ku teh Nazala. Jantan jadi abdi nuju sareng salah sahiji pengunjung anu aya di Dreamland. Mangga Ibu, kumaha kesan awal Ibu nalika dongkap ka tempat ieu? Kesan pertama, alhamdulillah bahagia. Memang sih pertama dari awal jalannya ya kurang gitu kan, tapi kurang bagus ya, salah pas turun hujan malamnya gitu kan jadi becek-becek, tapi alhamdulillah pas masuk dari bawah ke atas oke banget gitu kan. Nah terus tempat-tempat di sini is oke juga. Pelayanan dari pelayan-pelayan di sini baik-baik. Ya, terusnya Ibu, kumaha pamadegan Ibu ngeunaan tempat wisata ini? Pandangan anak saya pisan. Terus, naha Ibu tiasa hoyong ngunjung ka Dreamland ngandak keluarga Ibu? Soalnya tempatnya luas, enakeun cenah gitunya. Terus pelayanan anak, pokoknya pelayanan dulu ya, pelayanan anak. Saya Kumaha Ibu
pandangan ibu kangge harga tiket anu diieukeun ku Harga tiket standar lah, malah murah banget sebenarnya. Di sekitar wilayah Cilegon murah, paling murah. Terus naha ibu tiasa teu ngarekomendasikeun ka tempat ieu kangge pemirsa ngaji. Biasa. Untuk para masyarakat hadir ke tempat Dreamland Calengka ini, tempat wahana ini sungguh-sungguh sangat indah. Mohon ibu sareng kesan-kesan tos dugi ka dieu kumaha kangge Dreamland? Kesana is oke wae lah abut mah. Mohon terus kangge ka depanna hoyong kumaha di Dreamland teh aturan pilih Oh, hoyong tambahan apa? gitu. Mohon Tambahan. Ya bagus sih kalau ada kolam ya. Habis panas-panasan ieu kan langsung kecebur gitu, enak gitu kan. Apalagi tempatnya masih banyak yang kosong. Cuman satu apa itu sudah Enggak apa-apa. tolong bersihin deh rumput-rumputnya dirapihin kembali gitu kan. Supaya tetap rapi. Gitu terus dipakai yang kosong-kosong tuh seperti apa lagi wahana lagi gitu kan, lebih bagus lagi. Tapi ini juga sih sebenarnya udah bagus sih, sebenarnya udah bagus, cuman karena belum lagi tertata seperti rumput-rumputnya ini gitu kan ya, jadi masih kena bala-balaan sedikit. Tapi sih udah oke sih sebenarnya. Karena ini udah lama kan sebenarnya. Ya, mohon sakit ibu, hatur nuhun. Sami-sami. Pemirsa, informasi anu nembe pangrupa informasi pamungkas dina bidangan Warta Sunda Bolang TV edisi Selasa 27 Februari 2024 ngeunaan wisata Cicalengka Dreamland. Dina deungeut ieu simkuring Bunga Nusadia salaku juru Warta Bolang TV sejamit mundur amit mungkur. Hapunten beu aya kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set, hana set. Hayang ke mana balik? Tunggu tengah hayang ke surga, hayang ke neraka. Tidieu. Dadah. Bombastic side eye. Sok ngomong we naon eh. Pemirsa informasi Iya. kok